Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, salareng berencangan anu kusim kuring dipika cinta. Alhamdulillah dina dinten ieu urang sadayana tiasa kempeh dina raraga ngareah-reah mieling Hari Pendidikan Nasional. Sim kuring salaku wakil ti para siswa dipasihan tugas kanggo ngadugikeun diantara perkawis kabudayaan. Dewan juri nu dipika hormat, urang sadayana salaku urang Sunda kedah tiasa ngamumule seni, sastra, atanapi budaya Sunda. Margi kusaha deui upami henteu ku urang Sunda. Muhun leres. Kadang aya oge urang luar nagari anu kataji kana kesenian atanapi budaya Sunda. Namun eta mah panginten mung hiji dua. Kukituna ngawitan ti ayeuna hayu urang sadayana kedah tiasa ngamumule seni sareng budaya Sunda. Sapertos ku nyarios basa Sunda anu leres sareng marenah. Diajar sastra sareng seni Sunda. Sareng sajabina ti eta. Janten dina ngamumule budaya Sunda teh urang tiasa ngawitan ti ayeuna. Henteu kedah ngantosan lami-lami. Dewan juri nu dipika hormat, kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dilaksanakeun di mana wae sareng iraha wae. Tiasa di sakola, di bumi, atanapi di lingkungan masing-masing. Ku ayana fasilitas internet, urang tiasa akses informasi di mana sareng iraha bae. Urang tiasa langkung gampil akses sumber informasi budaya Sunda ku ayana fasilitas internet. Kunaon margina kedah ngawitan ti ayeuna, margi ari seni, sastra atanapi budaya Sunda teh parantos nyampak atanapi parantos dilakonan ku urang sadayana sadidinten. Janten tos henteu kedah milarian anu tebih-tebih deui. Ngamumule budaya Sunda teh tiasa dilakukan ayeuna keneh, henteu kedah ngantosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dilakukan ayeuna keneh, henteu kedah ngantosan lami-lami. Kagiatan ngamumule budaya Sunda teh tiasa dikawitan ku nyarios basa Sunda anu leres, maos sastra atanapi media massa Sunda sareng sajabina ti eta. Rupina kitu cariosan ti sim kuring. Sanaos esina pondok, mugi aya mangpaatna kanggo urang sadayana utamina dina raraga ngamumule kabudayaan urang sadayana. Kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.